hayu be ngoprek HP hayu cuang ngalah susu. Ngalah susu ka mana di panas-panas juga kieu? Itu kakarang Tirta Kang, batur mah meninggus marenang loba, ayo. Ayo mah buku panas juga kieu. Nyai mah teh hayang dipangmelikeun daging ieu Kang, kadar ge hayang dianter, ayo buru. Nya atuh. Jauh kene tadi Nyi. Henteu Kang, sakedeng deui tuh, hayu. Tah, Kang. Buru. Tah, Kang, coba. Nyi lah, akang rek kasih panas sih lah. Ari si Akang. Nyi, geus encan Nyi. Hayu murang lah. Heula Kang, ieu loba keneh. Nyi, geus meunang encan hayu balik yeuh. Oh heula geura Kang, da resep keneh. Kok meureun cuang diangeun di kalapaan. Kok ari menang loba mah meureun tatangga kabere, da cenah kapan urang teh hirup kudu loba amal, Kang. Kang? Kalau ditinggalkan balik aing mah adon ngobrol sorangan. Tinggalkeun sekalian lila teuing lah. Ini nu mah gede manukna wa? Gede nu mah ngan pada buluna can panjang euy. Nu maneh? Panjang buluna mah, ngan leutik manukna mah geuning. Nu mah manukna gede, buluna pondok. Aing atuh. Suara nu ngomong saha sih Kayak gening si Akang. Karena naon sih itu? Aduh. Teu beres ieu mah. Duh, karena naon sih itu? Penasaran nih. Aduh, ieu mah heueuh. Geus teu bener ieu mah. Wah mah halus milikna euy, coba jajambulan juga kitu euy. Uing mah jajambulna. Geranya kalau nu maneh? Ulah geura wa cicing. Nu ge boga. Nyakelan nu batur. Karena naon di Kang? Siga jelema teh hidang bae, ulah deh geus kolot-kolot mah mau teu bener. Naon dinya kalau teu puguh-puguh nyarekan. Beureung jeung uwa ka bawa-bawa. Lah gandeng ulah manuk naon ngadon disaruarwakeun, buluna kumaha deh. Yang manuk bener, ari kitu kumaha deui ya? Heueuh nya, naon atuh ngaranna ieu lain manuk? Gening heueuh Kang, manuk naon eta ngaranna? Manuk caladi ieu ngaranna nu kieu nya. Sok salah sangka bae kalah. Sugan teh manuk naon? Suami kalau istri cantik dia bangga. Istri kalau suami ganteng, wangi, dia was-was. Tahu kenapa, Besti? Lah, saya mah nggak tahu. Coba tanya sama penonton. Anak lahir dari ceprot sampai udah gede begini, buah-buahnya kagak ada kabar pisan, kagak ada nongol batang hidungnya, tenggelam kali. Negara wadon lain itu kita ditinggalin sama anak kita. Lah coba itu laki apaan itu, laki medet itu begitu. Jangan harap hidup lu bakalan bahagia, bakalan tenang. Celaka ada lu sama anak sama bini lu, sambar geledek kemana gue ngobrol lu.